Menu hari ini tempe, angin kacang, ieu jeung asinnya, tah ieu teh cabe gendot we mantapnya. Teteh cenah keur diet heueuh diet, besti da diet teh lain berarti tidak dahar, urang teh dahar. Lamun teu dahar mah atuh urang mah diar. Harita mah pernah urang teh masak naon sih sayur kacang teh nya diguruntulan kitu si bawang-bawang na teh nya. Kuat beak urang dikomplain guys, eta naha cenah guruntulan kitu heukeun bae atuh da urang mah masak padahal mun dipikir-pikir mah nya sok atuh pang masakeun sakalian. Bawang nama bebasnya rek digeprek, rek diguruntulan, rek disiksikan bebas dan masak nage bebasnya. Ieu mah urang menuruti resep nini urang guys. Eta resepna jiga kieu tiba heula urang leutik oge tidak berubahnya. Angin kacang mah nya semakin dihaneutkeun semakin ngeunah, semakin ledok, semakin lekoh besti ieu teh. Ciga bahasa Sunda urang cenah meni lekoh Sundana teh meni Sunda pisan heuh da tuti orok urang mah Sundana oge besti. Tah lamun urang lahir di Meksiko, engke urang ngomongna Maria Mercedes Huntuna Roges gitu. Ngomongna teh jiga Maria Mercedes jiga si Talia. Jadi inget zaman urang leutiknya lalajo teh telenovela tawayah kieu teh keur